Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Bapak sareng ibu guru anu kusin kuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana anu kusin kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi sadayana, dina waktos ieu sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Mersihan salira, mersihan kuku, nyikat was anu rutin sareng micen runtah kana tempatna, eta conto anu disebut hirup sehat. Saupami sadidinten urang ngajagi kabersihan, awak urang bakalan bersih atanapi suci tina kokotor. Bersih teh hartosna sucina urang sareng lingkungan sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan supados urang oge bersih sareng suci. Para hadirin sadayana rupina dicekapkeun sakitu. Kirang langkungna mugia tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.